Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, kumaha dararamang. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kesehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas hiji. Pangajaran 2 perkawis pangaresep anu bagian kadua. Lajeng di ayeuna cobi barudak ieu gambar naon? Muhun leres, ieu gambar kembang ros atau bunga mawar. Hayu urang maca sareng ibu. Turutan ibunya ieu ros. 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 R O S. Ros. Ieu ros. Lajeng deui ayeuna cobi ieu gambar naon? Muhun leres, ieu nyaeta gambar endog. Hayu diajar maca sareng ibu. Ieu endog. Endog. N D O G. Endog. Endog. Lajeng di ayeuna ieu gambar naon? Muhun leres, ieu nyaeta gambar waluh. Hayu urang diajar maca sareng ibu. Ieu waluh. Waluh. W A L U H. Waluh. Ieu waluh. Lajeng di ayeuna perhatoskeun nya. Ayeuna perkawis ngabedakeun jeung e. Di sini kita akan membedakan suara e jeung e. Nah, perhatoskeun. Contoh kecap nu ngagunakeun aksara vokal pepet. Di dieu. Hayu urang kecapkeun sasarengan. Bekel. Bekel. B E K E L. Bekel. Bekel. Perhatoskeun deui ayeuna. Di dieu aya kecap kerep. Kerep. K E R E P. Kerep. Kerep. Lajeng deui ayeuna contoh kecap nu ngagunakeun aksara vokal e taling. Nyaeta aksara vokal anu aya tanda curek atanapi tanda paneleng. Di dieu hayu kecapkeun sasarengan. Bere. Bere. B E R E. Bere. Nah, cobi di ayeuna lajeng deui. Seep. Seep. S E E P. Seep. Seep. Hatur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana selalu atanapi tetep sumangat dina diajarna. Hatur nuhun, nyuhunkeun hapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.